aku teka bagian batin cerik sorangan aduh alaieu saha nu nulungan sore burunyuk ge subuh kuring can damangi dahar mentana ada kasaha aduh alaieu tega teuing nyeri wareunakeun panas kadang tutup sampai ke panas salah nyeri aya orang terkena ngeunah jeung itu menjadi luka nyai ngareuna tapi hate nyeri ieu teh Kang aduh lain kala itu can dibuka dirinya begitu curhat atuh boleh jadi hate Kang heeh urang buka heula acarana masuk teh oh gitu can dibuka para atulah aing nyeri hate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Malaman sadayana penggemar acara ngaran kidul ujung patepang deui obrolan urang anu mana obrolan ngaran kidul teh. Mudah-mudahan urang aya dina ginanjar kawilujengan. Malaman kitu sono ya tos labi pisan urang teu patepang karasan si kuring panginten dina danget ieu teh ka sumpingan rengan-rengan seniman di antawisna Mang Anen. Laras mohon lah. Oke lah ieu teh kumaha dongengna jadi Kang. Alah punten heula ieu teh Kang kumaha Kang sehat? Alhamdulillah nya can lebaran nya. Can ieu teh kan suasana masih kena hari raya ieu teh Kang. Kumaha? Ieu teh aya keluhan. Naon keluhan? Ka Akang nen teh heula abdi teh kerang kumaha Kang ieu seniman teh ayeuna teh ngajerit ku ayeuna ieu Covid-19 teh. Tah Akang selaku manten pupuhu lah kasepuhan anu dipercantenkeun sing karunya ka seniman abdi teh ngawakilan seniman Kang. Itu cerik hate teh. Kunaon cari? Boro-boro aya bantuan teu aya ieu teh. Bingung ari ka saha tapi lamun aya naon kegiatan naon kan orang seni anu kapayun. Kela. Lamun teu dibantuan teh halus hatina teh. Nah Kang, Budak ngabeungar berarti. kek kira ngartos itu kumaha maksudna? Kapan aya nu meunang bantuan teh nu meunang bantuan teh nu baru miskin. Nuhun. Seniman mah teu dibere. Jadi bere boro-boro. Geus dianggap mampu. Teu mampu kan. Oh, kamari ge pun bojo. Aya nu dahar jeung ati, Nya. jeung gepuk. Heeh. Aya ditingali TV eueuh. Aya we mah jual TV. Eta mah teh gepuk rasa setrum teh. Tahu hampir ka jualan kitu. Iya, kieu Bang Nen ya. Kumaha Teh pan persoalan sararea nya. Laras sadunya ieu teh. Iya sadunya ieu teh kuku Covid-19. Mohon. Imbasna teh lain wae ka masyarakat anu biasa. Laras. Ka asup kelompok seniman Mang Anen nya Budayawannya wakilan ieu teh seniman sadaya. Tangan kieu Mang Anen ya. Kumaha? Pan saya tengah aja ngonang sebenarnya mah pupuhu Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut. Memang Anen celing ka saya atuh curhat teh. Urang teh geus boga lembaga. Aya. Heeh, salurkeun ka lembaga urang teh. Oh, ka lembaga anu namina Aya Dewan Kebudayaan teh. BKKG teh ya. Oh, mohon. Urang teh sebagai seniman teh bagian tina kebudayaan. Kebudayaan laras mohon. Nya, Laras geus boga saluran. mohon. Jadi ulah demo ka saya tuh saya we bereun. Oh, Ujung-ujung bisa mereka batur. berarti salah atunya Kang. Lah ente salah mah. Oh, Kan kumaha? teu bener. Oh, Sampurasun. Rapes Alah. atuh. Alhamdulillah kadokapan yang kasepuhan. Alhamdulillah ya. Ya. Ieu teh Pak Ketua teh ya. Pak Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut. Sampurasun deui wae. Rampes, Rampes, mangga. Aduh. Alhamdulillah. Kang Patringin, alhamdulillah. Mangga aduh punten. Alhamdulillah. Kemana tuh emang Anen? Pada dia abi mangga. Aduh. Ya eta Mang Nen kudu surti. Mohon. Sebagai anak buah teh kudu surti. Laras. Lamun aya semah kudu kumaha. Nya painten ka di subuhan. Ya atuh subuh. Aduh, punten Bapak. Sikap. Kela sekedap. Abdi mah sana mah. Ari semah mah ngahesekeun boga imah. Abdi mah tamu. Hade tak hade semu. Mohon saya bisa nuhun. Iya, luhur naik jeung Kang Jo teh kitu. Ih, anjeunna mah mohon. Pada jalan kelas cai. Nya sok atuh, sok.
Kang Iwan, kumaha sehat-sehat? Alhamdulillah Pak. Aduh, Kang Jo sehatnya? Alhamdulillah. Geus sono sarasna musim kuring ge. Sami abdi di mata Jadi kadinya tadi. ari sok ingetkeun Kang Iwan teh zaman baheula. Pas sim kuring teh kaget teu kaget sebenarnya mah nalika penting Kang Iwan teh ngumupuhan Dewan Kebudayaan. Kaget teu kaget. kapungkur zaman abdi di akun. Asuhnya Asuh. Kan kaget nanti kieu. Kaget kok tiba-tiba Kang Iwan geus jadi pupuh urang teu nyaho gitu loh. Nah, Kaget teh eta. naon jadi salahna? Meureun informasi salami ieu sim kuring ge nu terang aya Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut teh dangat-dangat ieu. Mohon. Tamatna eta rada hayang ngaguar mah. Sebab upami teu dibuar urang posisi Dewan Kebudayaan teh teh anu peduli. Anu malire gitu loh. Mohon. Ya. Nah, dumasarkan eta Kang Sony abdi sareng pupuh pangintennya ngadeheus ka salila teh aya hal-hal anu kedah dibalagonya gitu. Oh gitu. Di antarana panurang oge nya kedah aya rasa kepedulian Laras. ka para pelaku seni terutamanya di tengah-tengah Covid ieu teh Mohon. kumaha kahirupanana. Tah eta dengan saat urang ngobrol Kang Iwan atau saya mah nepangkeun ka pamirsa pangintennya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Panginten simkuring nepangkeun wasta teh Irwan Hendarsah. Ari katelah nama cek basa ayeuna mah Kang Jiwan, Kang Jiwan. Kang Jiwan. Mohon. Simkuring panginten lahir teh di era tahun 70-an. Kolot. Tapi aya leuwihna kan. Nah kumaha kitu? 77. Anggar di sekolah. Beda jeung abdi. Abdi kan lahir 85. Panginten simkuring linggih di suci karang politan karasan sari dinten mah ya tes pisan-pisan ararisin Kang Son abi keur disegat seorang budayawan teh ampun paralun sanes pakna Kang Soni sanes pakna simkuring budayawan tapi nanging simkuring aya parawasan nemekanya sareng kareueus sanes tuh ka para seniman sanes eta mah salah sahijina tetapi tina tatanan kehidupan masyarakat tina senina tina usahana tanapi ekonomina tina sosialna tina budayana tina agamana tina politikna tah eta tatanan eta nu aya tina budaya apa ditinggal ku simkuring Gusti iraha hapunten ka pemerintah sanes ampun Tapi barang. kela-kela ya, Kang Iwan, punten motong ya. Kudu beri kela soalnya mah pengen itunya. Pemirsa, anggaran ngedul di mana ayana pengen urang beri kela, jika urang lanjutkan dia obrolan 100 nu pada ngalakuin.